saum tegasna datiannya dolamah kabeh. Anjeun mah dolamahna lain awana. Wama ijabatu dianapun ari nyubaranan panjata eta ijabah sunnatun eta sunat muakkadatun anu dikeukeuhkeun. Jadi sunat muakkadat anu sangat dianjurkeun. Opor kila jeung diucapkeun naon diwujubiha wajibna ijabah. Di ba'di mawadina sapalina pirang-pirang tempat. Qala ngadau kana salam laudu itu lamun diundang kami bila kiroin kana ceker domba lajam tu saya tinyu badanan kami walau dia dalam dihadiahkeun ilaiya kami naon dirokun stuku domba lakobiatu saya kinarima kami walia ijabati jaya tepikeun nyubadanan undangan kom satu adabin hari 5 derang-derang adab sapasama al awal kaitina Allah yumayiza eta yang bisa ngabedakeun ieu mad algonia aja manusubi bil ijabati ku nyubadanan dibedakeun anu fakiri jeung fakir ulah rek ngabedakeun goni jeung fakir ari goni mah disubadanan ngundangna goni lamun ngundangna fakir disubadanan padalika ta ari itu yumayizu kana yumayizu bare tamyiz mama tamyiz goni padalika ta itu yumayizu huwa etridalik atakaburu eta takabur almanhiyu anu dicegah naon anu teu takabur wali ajri dalika jeung karairu takabur insana anari maka cegah sabaqduhum sapalina ulama an asli ijabati tina asana nyubadana wa qala jeung adaung ba'duhum intizaru mirfati ari ngadagoan angeun nungguan an dilun eta kahinaan wakola jeung ada usaha akhir sejen iza wadatu di mana-mana nenden kuring yadi kana leungeun kuring pikis ati goeri dina pingan salian si kuring pakozalat na estuhina lau karana goer naon rokobati awak kuring wamina mutakabirina gitu ya wamina mutakabirina jeung eta tina yang mutakabur kabeh teu ngaomin ya man ari jam ya sebenarnya salib mah aya nu langkung aya nu kurang man ari jama yujibu anu nyubadanan ieu man al agniya kapirang-pirang sugi duna fuqarain teu kapirang-pirang fakir bahwa jaya yujibul agniya duna fuqara ila sunnati eta nyulayaan kana sunnah karena kabuktian kanjeng Rasulullah yujibu eta nyubadanan kanjeng Nabi dakwatal abdi kana undangan abdi wa dakwatal miskin jeung kana undangan jaman miskin wa marra jeung ngaliwat saha Al Hasan bin Aliyin barang di kaumin ka kaum mina masakin kisapana pirang-pirang miskin alladzina tayana jama-jama yasaluna anu barang penta tega jaluk ya alladzina tayana jama-jama yasaluna anu barang penta ila dina kami annasa ajama-jama ala qoriati toriki di tengah jalan wa qad nasaru jeung estu nyebarkeun ieu kaum kabeh isaron kana pirang-pirang tetekan roti alal ardi dina ureureun taneuh diromali dina keusih wa hum barar tu kaum kabeh yakuluna etanar ieu kaum kabeh meringkes namanya asan ngaliwat
Hasan bin Ali ngaliwat ka kaum ti golongan masakin. Nyata jama-jama nusuk jajaluk di tengah-tengah jalan. Nah, nyebaraskeun tetekan roti dina luhureun tanya. Kayang eta keur balang dahar. Waunya Hasan ala baglati eta urun kade na Hasan. Maksudna mah tumpak kade. Pasalama tuluy uluk salam di Hasan alaihim ka kaum kabeh. Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Paqalu tuluy ngucap kaum kabeh lau ka Hasan. Halumma ilal ghada'i yabna binti Rasul. Halumma kadi anjeun. Ilal ghada'i kana kadaharan. Yabna binti Rasulullah he putra pamegetna. Putra istri Rasulullah. Mulai Hasan teh. Putra Siti Fatimah. Pakola tuluy ngadong Hasan. Nah, bener. Nah, Inna Allah la yuhibbul mustakbirina. Inna Allah sayyiduna Gusti Allah la yuhibbu eta demi karesep Allah al mustakbirina kajama anu ngarasa agung kabeh. Eta pakaburnya. Panazala tuluy turun ieu Hasan wa qada jeung dieu Hasan maum sartana kaum kabeh. Alal ardi nureun tanah. Wa akala jeung dahar ieu Hasan. Beres dahar umma salama tuluy suluk salam ieu Hasan alaihim ka kaum kabeh. Berangkat orok tiba jeung tumpak ieu Hasan tumpak kade. Wakon Hasan, qad ajabtukum estu geus nyubadanan kami karanjeun kabeh. Pajibuni tah kudu nyubadanan aranjeun kabeh di ka kami. Ayeuna kami geus nyubadanan karanjeun kabeh ke bisi kali waktu anjeun diundang ku kami anjeun kudu nyubadanan. Paqalu ngucap kaum kabeh naem bener. Pawadahum tuluy janji ya Hasan hum ka kaum kabeh waktan dina ieu waktu maal mereka nyaukkeun janji teh kudu hadirnya pahadaru tuluy hadir singkat aya dongeng pahadaru tuluy hadir ieu kaum kabeh. Pakodama tuluy nyuguhkeun kata Nabi majukeun mana. Pakodama tuluy nyuguhkeun ieu Hasan ilaihim ka kaum kabeh. Fakhirat fahmi kana kadaharan anu alus. Kana kadaharan anu alus. Wajalasa jeung diuk ieu Hasan yaqulu bari diuk ieu Hasan. Wajalasa jeung diuk ieu Hasan yaqulu bari dahar geuning. Bari dahar ieu Hasan maum sartana kaum kabeh. Diuk biasa berdampingan dengan pukoro itu kan sunnah Rasul yuhibbul pukoro akwal masakin wa ya'udu mardohu wa yusayyi'u janan ijahu pada sapalina masuk aya nu gengsi agnia berdampingan jeung pukoro. Itu malamun gengsi-gengsian kitu takabur. Ngarekan muaya diri, ngarekan hina ka batur. Wa amma qaulu qaili jeung anapun ari ucapan jang ucap innaman lapar innaman Inaman saestuna jama wadoktu anu nenden kuring yadi kana leungeun kuring pikis hati dapingan man taqaddala saestuna lauk karana men naon rokobati awak kuring pakodokola khobar tina wa amakulu qaili pakodokola saestuna daun sahabat ulama ada lapan hazan Hazan hari iya kaulu ko iya nyata innaman teh hilafus sunnati eta nyelayaan kana sunnah
Walaisa kadzalik. Walaisa jeung henteu. Walaisa jeung henteu ieu wado tu yadi atana piwad muayad mangan. Walaisa jeung henteu ieu wad muayad kazalika etanya kitu dalah lahu raqabati. Terjadiin. Ini terjadinya painau kasana wado tu yad akan piwad mayad dilun eta jadi kainaan ida kana di mana-mana kabuktian kaha ada ija menumundang layak au eta teu bunga idahi bil ijabatiku di subadanan walayata qoladu teu ngongkorongkeun idahi dia ku sabab ijabah minatan anugerah wa kana jeung kabuktian dai yaro eta ningali ieu dai zalika kana itu ijabah ya dan kana tangan kakawasaan lahu pikeun dai nguasai alamat umi tajam diundang. Jadi bilun satene bila mana dai tebunga ku disubadanan umat teu ngongkorongkeun anugerah sabab ijabahna. Jadi terasa boga menang anugerah ningali teh saboga kapuasaan we kaman. Rasulullah sallam kana eta kabuktian Rasulullah ya dulu eta di Rasulullah. Liami karena terang Rasulullah nyawa Rasulullah anadahnya kana saetunan jaman mundang lau ka Rasulullah ya taqalladu eta ngongkorongkeun ieu dai minatan anugerah wa yaro jeung nekanekeun ieu dai dalika kana itu ya dulu saropan kana kamuayaan wazihron jeung simpenan linapsi pikeun awak nadai di dunia wal akhirat. Rasulullah nyumbadanan hadir apa ieu mah jamat ningali kanugraha kudu subadanan ningali kana kamuayaan simpenan jangan diri nada itu ya wahira. Fahada ya salifu bi tilafil hali. Fahada tu arya yataqallati ya salifu eta beda-beda ihada bi tilafil hali ku beda-beda tingkah. Paman donna bihi anahu yastaqilu al-itama wa innama yaqalu dalika mubahatan aw takalupan alaisa minas sunnati ijabatuhu. Paman atu sajama dona anu nyangka ieu mah di kusabab ieu haza penyata kola dominatan nyangka kana karena setuna dai ya tasilu eta ngarekan berat atau ngitung-ngitung berat ieu dai al-hisama kana mereka daharan. Wa inna ma yaf'alu jeung pastina migawe ieu dai zalika kana itu itsam mubahasan karena agung-agungan aw takalupan atawa gawe kaesean yen kaesean
Palayasa tah lain minas sunnati eta tina sunnah naon ijabatu nyubadanan kada balil aula barik ta ari leuwih utama at-tahallulu eta nyieun alasan walidalika jeung kana tu palayasa minas sunnah ola ngadawuh sabak dusupiati la tujib ulah nyubadanan anjeun illa dakwataman angin kana undangan jalma yaro anu ningali iman anaka kana saestuna anjeun akata eta ngadahar anjeun rizqoka kana rizki anjeun wa annahu yatapkeun kana anaka ini ningali zaman wa anak zaman salama eta masrakeun ieu men ilaika kanjeun wadiatan kana titipan kana anu kabuktian ieu wadiah salama eta masrakeun man ilaika ka anjeun wadiatan kana titipan kana anu kabuktian ieu wadiah laka etak boga anjeun. Jadi etak mante masrahkeun kana titipan boga anjeun. Indau anu tep sandingan men. Wayar jeung ningali men, ningali men laka al-fadla alaihi. Dikobuli tieu tawariati minhu. Wayaro jeung ningali ieu man laka pikeun anjeun al-fadla kana kaunggulan alai ngalehkeun man. Jadi kumaha? Ningali man kana kaunggulan pikeun anjeun. Ngalehkeun man. Dikobuli tieu kawajati dina narima itu titipan minuti man. Wakola dengan usaha sirri kayak libatkan as-saqatiyu ya siktiyu. Kalau saya sirri as-saqatiyu rahimullah. Jauh ala lukmatin kana huapan laesa nutu aya ala Allah eta penusti Allah pihak yang lukmah naon tabiatun tuntutan itu orang mata tanggihan tuntutan akademik naon tabiatun tuntutan walan jeung teu aya tadi malaya saya malah jeung teu aya li makhlukin eta pikeun makhluk pihak dina ieu lukmah naon minnatun nugraha mencet orang mah jauh kuapan nu teu aya tuntutan anu rek dituntut ku Allah teu aya nugraha pikeun makhluk eta lukmah faiza lima tadi mana manyawa salman ungu jeung undang anau kana saestuna kalakuan lamin nata eta teh nugraha eta teh lukmah palayan bagi teu pantes teu meunang naon hayya rudda yen nolak ieu madu wa qala dengan daus sabu turabin anna fasadiyu rahmatullahi ar-rahmatna Allah alaihi eta ngucap kabu turab murido dipintonkeun diasomkeun alaiya kapuri naon pahamun kadaharan jadi aya merek kadaharan kabu turab pamtana itu tuli narima kategahan turi lamu awan. Pam tuli itu tuli dicoba turi diajungi kulapar. Arba'ata kasaro dina 14. Naonana yauman poekna. Paling tu tulinya ukuri. Anau kana saytunaju uku batuhu eta siksana im tanah tu. Pikiran kanan sampai
Wakila jeung diucapkeun 5 rupin al-karhi kama rup al-karhi oyanu naon kuluman 8 kuluman. Kuluman ari sakur-sakur jama da aka anu ngundang ieu man ka anjeun tamuru eta liwat anjeun ilai ka men. Pakola nu makruh. Masa kabeh jama nu ngundang ka anjeun eta diliwatan teu. Pakola nu makruh. Anak ari kuring doe pun eta tamu. Anzilu liren turun liren kuring hayatu anzaluni sekira ngalirenkeun ngerenkeun ieu kaum kabeh ni ka kuring sebaruana anu eta setuna kalakuan layan bagi eta teu pantes teu meunang naon ayam tanya ieu narima kasenggah ieu mah anya ijabati tina nyibadanan libu dia masapati karena jauh ne kalakon tadi antara jarak libu dia masapati karena jauh ne jarak adalah lakon mana kama layang tanku seperti itu dari makasnya iman tidak naon tidak jabat lipak ridai karena fakirna jangan ngundang wahadami jahi jeung teu aya kaama ieu dai bal kullu masafatin balik tari sakur-sakur jarak lakon yumkinu anu kongang naon ihtimalu makna nguna ieu masafah jadi ada layan bagi ada teu pantas teu meunang naon ayam taneh ayeuna di makan senja ieu dai bentar mat'un jadinya mat'un li ajli dalika karena itu dia musafah yuqalu diucapkeun fi taurati dina kitab Taurat au ba'dil kutubi atawa ina sabana pirang-pirang kitab naon sir lapan sir kudu lempang anjeun maelan samel mud kudu ngalayan anjeun maridon kanjeng geuring sir kudu lempang anjeun maelan ka dua mel sayyid kudu ngiringkeun atana pingajagatkeun anjeun janajatan kana janajah sir kudu lempang anjeun salah satu amelina tilu pirang-pirang mel ajib kudu nyobadanan anjeun dakwatan kana undangan sir kudu lempang anjeun arba'at alina 4 pirang-pirang mel zur kudu zarah anjeun akon ka dulur billahi dina agama Allah wa inna ma kuddima jeung pastina diheulakeun naon ijabatu dakwati nyubadanan kana undangan wa ziaratu jeung ziarah li anna fihi karena saestuna eta tepi ijabatu dakwah qada haqqil hayy ayat nyumponan hakna jami hirup bahwa tari qada haqqil hayy awala eta leuwih utama minal mayyiti tibatan nyumponan hakna jeung maot wa qala dengarna salam laudu itu lamun diundang kami ila firoin kana ceker domba dia gomimi anu tetap di tanah gomim aya di tanah gomim lajab tu saya nyubadanan kami oje gomim mau diun eta di tempat ala amyalin netepan kana pirang-pirang mil nyina di negara Madinah di tempat buka sabaraha mil di Madinah Abtoro buka tina ye gomim salam di Ramadan bulan Ramadan. Lama balago sama tepi Rasulullah kagomim. Wa qasara jeung ngosor Rasulullah indau sandingan gomim bisa perumakuna Rasulullah. Asal itu kadang hal layan misalnya eta yen teu teulah.
alayam tanya eta ente dari makan tengah ieu mad'u terima kasih atas ijabah likoni karena kemungkinan mad'u iman eta puasa bal ya dulu balik hadir ieu mad'u lain kana talamun kemungkinan kalakuan dinta ya suruh eta ngabungahkeun akhahu ka dulurna mad'u naon itoru bukana mad'u bal yukir tah kudu buka ieu mad'u wal ya asib jeung kudu nyupri ganjaran yang kudu nyupri ganjaran ieu mad'u ti itorina bunga ira bukana mad'u nyupri ganjaranna diniati khali surui ku niat ngasupkeun ka bunga ala qalbi akhihi kana hate dulurna mad'u ma yahtasibu masdaria salagi gawe ma yahtasibu salagi nyupri ganjaran ieu mad'u fi shaumi dina puasa wa afdhalah yang lebih utama sama tibatan puasa. Wazalika fi shaumi tatawuti. Wazalika jeung ari tupal yuktir. Fi shaumi tatawuti eta dina puasa sunat. Wa illam yatahaqqaq dalam tengah nyatakeun ieu mad'u surura qalbi kana bunga hatena. Sururo qalbi kana bunga hatena ieu akhisi fal yusaddiqhu tah kudu ngabenerkeun ieu mad'u ka akhisi bil zahiri ku zahir mohon mana wal yuktir jeung kudu bunga wal yuktir jeung kudu buka ieu mad'u wa in ta'aqqaq dalam menyatakan ieu mad'u anau kana sayyiduna akhi mutakallifun mereka sehan fa yatakalla ta kurunyeun alasan ieu mad'u wa qad qala dia sungadau kana salam liman kajama intana anu narima katengah ieu men kana badanan biudri saumi ku sabab uzur buktina puasa dapat dibayar. Dawa Rasulullah takalapa akuka wa takulu inni soimun. Takalapa gawe kaesean laka karena anjir sahuka yura anjir patakulu jeung ngucap anjir inni soimun apa ni soimun. Ini saya tuna kuring soimun eta puasa. Pokon pola ieu tulis daun Ibnu Abbas namanya. Min afdoli hasanati eta tina pangleuwih utamana pirang-pirang kalusan ikramu julasahi ari ngamuayakeun ka pirang-pirang batur diuk teman diuk dia iftori kubuka Fal iftaru atuh ari buka ibadatun eta ibadah dihadin niati kuyanya. Awas nulukin harus budi pakarti. Patawabuhu atuh ari yang iftar. Auko sawabis saumi eta dasalureun ganjaran puasa. Wa malam yukir jeung samangsa teu buka ieu mad'u kedaikeun buka di subuhan. Pagiapatu tarik subuh na mad'u aktibu eta sesenyetan. Wal majmaratu jeung pangukusan para jingukus pangukusan. Wal hadisu jeung caritaan aqayibu anu alus. Pokok dikira sabden naon al-kuhlu. Al-kuhlu ari sifat panon. Waduhnu jeung minyak. Ahadul kiro ain. Eta salah saidina subuh dua. Argobatna ayam tania. Eta ya dari makat tengah iman. Umina ijabati tina nyubadana.
In kana lamun kabuktian naon atau amu kadaharan to'ama subhatin esa kadaharan subhat. Awil maudhi'u atawa kabuktian tempat awil di satu atawa amparan hal makrusu awi amparkeun min ghairi halalin eta tina sayantu halal. Aw kana atawa kabuktian kalakuan yukomu eta diadakeun tia maya tempat naon munkarun munkar. Munkar teh min purusi dibajin aw ina isinatin. Buktina amparan tina sutra dibaj wa ina istidatin jeung wawadah tina perak. Aw taswiri hayawanin atau ngagambar hayawan alasakin dina papayon teh hateup alasak dina papayon aw haitin adina pagar aw simasi saitin atau nguping kana hiji perkara minal mansamiri tina pirang-pirang karompet wal malahi jeung pirang-pirang alatul lahwi teka ulinan wal malahi jeung pirang-pirang alatul lahwi awit tasaguli atawa katungkul dinaoin ku hiji warna minal lahwi tina ulin-ulinan wal asfi jeung wal asfi jeung gambang kai jadi terbang tina kai wal hazli jeung guguyon wal lahbi jeung ulin-ulinan wastimaknya gibati jeung nguping kana ngupat wanami mati jeung ngadu-ngadu wazuri jeung bohong wal buhtan kan jeung tegasna bohong wal filbi jeung tegasna bohong wasibhi dzalika jeung sarupana itu purusi dibae purusi dibae dina istidoh fakullu dzalika sahari satabena itu purusi dibanjilah mimma eta tina sapalina perkara yamna'u anu nyegah ieu ma'al ijabata kana nyubadanan wasih baba jeung sunat ijabah wa yujibu dengan mistikeun ieu mah tahrimaha kana haramna ijabah au karohiyata atau kana makruhna ijabah. Wa kadzalika idza kana adanya zaliman au mubtadi'an. Wa kadzalika jeung seperti yamna'u al-ijabah. Tidak kana di mana-mana kabuktian saada ija mengundang zaliman eta jama anu zalim au mubtadi'an atawa jama gawe bid'ah jama nu ngalakukeun bid'ah au mubtadi'an atawa jama gawe bid'ah au fasikon atawa jama fasik au sirriron atawa jama loba kagorenganana au mutakalifan atau jama anu gawe kaesean tolaban karana neangan lieu mubahati kana agung-agungan wal fahri jeung kumede al khomisa ibane alayak tidak eta yen teu ngamaksud ieu mad'u bil ijabati kunyubadanan dengan maksud kodoa syahwat diabati karena nyumponan kayang beting. Itu. Ulah nggak maksud si madhu kunyumbadanan karena nyumponan kayang beting. Payakunu atau kabuktian dia madhu amilan ekonomi gawe di abwa di dunia. Amilan ekonomi gawe di abwa di dunia dina pirang-pirang warna dunia. Orang dunia. Bayu sino balik tangaluskan iman unia tau kana niata mad'u liya siro. Supaya jadi iman dia ijabati kunyu badanan amilan ekonomi gawe dia akhirat kana era.
wa dzalika itu yuhsinu niyatahu diantakuna eta mereka yen kabuktian naon niatna madhum al iktidaa eta turut bisunnati Rasulullah sallam kana sunnah Rasulullah sallam di qauli dauhan Rasul laudu itu apa laudu itu namun diundang kami jelas kirain kana seker doma la adam tu taya kinyu badanan kami wayanwi dengan niatan ieu madhum ikroma akhi kana ngamoyakeun dulu ramadhu al mukmini anu iman penyubadanan ngamoyakeun dulu itibaan karena turut kauli kana dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man lapad man sagama akroma anu ngamoyakeun ieu man aku kaliwat wayaris dengan niatan iman al-hazaro kana nariksa min maksiatillahi ta'ala tina maksiat ka Allah ta'ala likawali karena dauhan salam man papadna man saja maklam yujib anu penyubadanan ieu man ada nya aja mengundang faqad aso taitu maksiat ieu man Allah Gusti Allah wa rasulahu inna Allah wayang dengan niatan iman ikromai kana ngamuaya keun dulurna man al mukmini anu iman ittibaan karena turut likawali kana dawan salam man lapadna man sajama akroma anu ngamuaya keun ieu man kau kaluna iman al mukmina anu iman pakaan nama akroma ta saya pasti ngamuaya keun ieu man Allah kamu si Allah wayanwi ma'azalika siyarotah